kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng. Mang Jaya nuju ngahanca carios nyambung judulna Dedemit Gunung Warangas, ayeuna nincak bagian ke-11. Upami teu lepat mah para wargi dongeng teh parantos dugi kanalika bumi nabah lemud. Hartos nama disumpingan ku si kamplengnya wangat urang teraskeun wilujeng ngadangu. Para mitra sadaya, sabada tua kampung jeung baturna barag. Kaayaan beuki peuting sora jangkrik reang di sarada. Di kajauhan masih keneh kadenge anjing babau ngan henteu aya pikasieun ayeuna. Lila-lila bah lemud kumpul deui harita teh para mitra sadaya. Pangacianana sadar kana sagala rupa nu geus kajadian. Kunyang gudang lalaunan kek diuk nangkep tuur semu bingung. Ari Nyi Umi, Nyi Uma harita teh colohok we. Bah lemud mikiran nu tadi kajadian tarang menikerung pipikiran kumalayang. Si kampleng nu geus maot sawatara katukang kainget-inget deui. Teteh aing eleh jajaten. Aing teh geus disiksa ku si Ronyok. Sabab sawah aing bea ku beurit gara-gara si Ronyok. Si kampleng sae-sae pae sarua gara-gara si Ronyok. Akhirna wiwirang gara-gara si Ronyok kene. Mun kitu mah aing teh kudu nyaan males pati kana katalengesan si Ronyok. Sigana kudu dituluskeun ngajoraga Cilangkap teh. Rasakeun sia si Ronyok. Halah rasakeun sia Ronyok dina hiji waktu bakal modar sia ku aing. Nah dikira aing direksieun. Nah dikira teu wani ka sia teh bila kadar manusia begang jiga cakung gitu. Moal aya kakuatan naon-naon barina oge. Cek hate bah lemud bari terus rumahu kawas nu capek. Terus nusap beungeut pipikiran kumalayang deui ka si kampleng. Kacipta bae basa dibawa ku siluman teh da yakin si kampleng teh aya nu mawa. Sarta balik deui bari-bari jeung teu nyaho jalan. Nu akhirna si kampleng teu puguh tujuanana. Hari nu dipikiranana nyatana si kampleng teh geus jadi makhluk demi. Harita ngageuleuyeung ngajugjug ka lembur Cilangkap. Malah baju jeung calana bah lemud geus dilaan sarta ditinggalkeun di sisi lembur. Si kampleng terus lumampah sakumaha biasana, ceuk perasaanna mah leumpang mapai jalan satapak ti jajalna. Padahal ngalayang henteu napak sarta indit dituturkeun ku angin anu ngagelebug tarik naker jeung sora-sora nu matak pikasieun. Aing perlu bukti nu yakin ye. Nah nya nu hianat ka aing teh Mang Ronyok. Lamun nya teh mah asa kacida teuing beteung teuingeun geus nyebakeun aing ka siluman buta keling. Lamun geus kieu kuduna ka mana tuh aing teh? Balik ka alam manusia geus teu bisa. Cicing di nagara siluman da moal betah. Sedengkeun jirim aing ku bah lemud teu ditarima deui. Kalah kalabur jiga nu garelo we. Nasib. Na kudu kumaha tuh lamun geus kieu aing teh kudu kasaha minta tulung teh. Cek pikiran si kampleng bari terus maju gancang naker. Nu akhirna anyog ka sisi lembur Cilangkap harita teh. Kaayaan di lembur geus diisieun lantaran geus peuting naker. Malah bihati oge geus hare tibra. Di lembur Cilangkap geus ampir saminggu tara aya naon-naon. Tenang we teu aya kaributan sedengkeun Mang Ronyok geus lila eueuh di imah. Lantaran keur neangan jimat tea sakumaha ceuk panuduhan Raden Raksa Jagat. Di hati ngan sorangan harita oge ngadon ngarengko di enggon. Bari kerek meni nyegrek. Ari si kampleng geus ngurilingan lembur kawas aya nu diteangan. Asa poho deui ka imah Mang Ronyok teh. Geus 2 kali ngurilingan lembur tapi can kapanggih bae. Sabab imah Mang Ronyok geus ganti ayeuna mah da nu heubeul ancur ku batak-butak keling jeung genduara. Ai di mana imah Mang Ronyok teh atuh? Jiga-jiga geus eueuh di dieu ye. Nah ka mana pindahna nya? Duh, mangkana teu aya jalma nunggu lampreng ye. Kasaha nanyakeun mun geus kieu ye. Cek si kampleng bari terus ngurilingan lembur. Angin ngagelebug mata keung anjing babawung pating cungungung. Kaayaan matak sieun jeung geueuman urang Cilangkap nu nyaring kene. Pating purungkut sieun. Malah loba nu sising lara bari babacaan sabisa-bisa. Kacaturkeun para mitra di garduh ronda. Harita teh aya jalma duaan keur dariuk bari udud. Kadenge pating gereneng ngobrol lalaunan. Ari nu diobrolkeun teh teu pararuguh bae padugan deui.
Nanusa urang tama keung barang ngobrol keur jongjon ngobrol teh. Eta Rona ngarenya gelantaran ngadenge sora angin anu ngaguru jeung anjing nu babaung. Uguh we duanana pating purungkut sieunneun malah mah diuk ngagengisen silih deuketan. Teng. Aya naon euy? Eta anjing pating cungung kitu jiga jurig euy. Angin ngagelebug mata keung. Jeung deui asa geuman kieu nya. Nah bakal aya naonnya. Kebeneran teuing euy bagian urang bet kieu ye. Aduh. Kading ngaduaan ngarona teh kumaha urang teh euy. Cek nu diharudum anu bari ngareret ka baturna nu disebut Oteng. Kalah kaluah kliuk siga nu keung. Teu lila pok ngajawab berada ngaleper. Euy gesim lah kudu kumaha urangnya. Bobo euy aya siluman euy. Lantaran kalamun urang teh jadi loba juri ka ieu teh. Kumahanya mun geus kieu mangkaning geus peucing deui. Cing atuh babacaan kadinya sabisa-bisa. Oh maca naon da poek eueuh koran-koran acan, cek Asim bari ngusapunu. Nu karasa pating puriding asa kandel. Ih si belot maca kulhu, maca ayat kursi atawa palak binas kadinya. Lain maca koran atuh dasar balagug mah Mas Yasim. Temal Oteng ketus. Ih nya teh poho deui ceng we. Inget judulna wungkul. Geus lah. Mane mah teh kabarok pisan. Temal Oteng bari terus ngabulen sirah ku anu. Sarung dibelitkeun kana cangkeng gep kana bedog. Kop kana gegendir. Siaga bisi aya bancang bakewu. Jep duaan jarempe. Asim jeung Oteng taki-taki pikeun ngajaga nu bakal kajadian. Najan bari jeung sieun ge tetep cicing di gardu. Bulu punuk mah geus teu bisa dihalangan. Pating puriding bae meni asa kandel. Tapi para mitra lila-lila mah karasa pisan keungna. Kaayaan peuting beuki jempling lantaran geus teu aya jalma anu wani ngulampreng. Kabeh caricing di imahna komo da sieunneun ku angin nu ngaguruh jeung anjing nu babaung. Sedengkeun Asim jeung Oteng teu kuat nahan ka sieun, ka keung, ka bina-bina meuni asa cicing di astana bae. Akhirna pok Oteng ngomong. Isin teuing simnya cing atuh takol kokol teh euy. Cing urang takol sing tarik. Sebenarnya batur nu bijil ti imah. Jerempling kieu kawas geus subuh we, padahal mah kakara liwat isya pan ieu teh. Paling ge pukul 10 ieu teh. Cek Asim bari turun tina palupu. Kop kenapa kohkol kurulung kohkol teh dikurulungkeun. Nakolan kohkol teu puguh aturanana pokona mah asal ganeng we ngarah teu ti isieun teuing. Tetela asahan neuteun meueusan. Asim jeung Oteng teu keung, tapi kaayaan kitu teh jiga nu keur ngonang bahaya. Lantaran sora kohkol kadengieun ku si Kampleng nu keur bingung bungaheun si Kampleng teh. Bener aya Rona ye. Aing rek nanyakeun ka Rona ah. Nah di mana ri imah Mang Ronyoknya? Bagja aing bisa keneh nanyakeun ka jalma urang dieu. Tangtu kapanggih ayeuna mah. Cek pikiran si Kampleng bari ngageuleung muru ka garduh Rona. Jadi narobah jiga jurig kuburan, awak bodas meni ngeplak hulu ku kuncungan, mata celong irung ngelok huntu rangeteng ari leumpang ngageuleung henteu napa. Beuki lila beuki deukeut ka garduh Rona akhirna mah anyong. Breh nempo Asim jeung Oteng keur dariuk bari udud ku si Kampleng di deuketan, lalaunan malah mah pok uluk salam. Tenang naker padahal mah sorana ngirung. Sampurasun. Mun den ngaganggu ka Mamang. Gebeg nu duaan narenggan. Rai bulu punuk pating puriding duaan luak liuk neangan ti mana datangna sora. Tapi can aya nu katempo. Suk angin ngahiliwir nebak kana awak Asim jeung Oteng. Rai sakujur awak paranas tiris. Bujur kokoplokan, huntu noroktok jiga nu kabulusan. Sedengkeun panon burial buncelik ari sungut harita calawa. Sim. Aya naon euy? Sadanu datang euy. Cek Oteng bari ngareng. Harita teh ngarangkul ka Asim gurubug Asim ngagurubug greuwas. Perut bujur disada terus rorowesan siga nu titeuleung. Cicing tenang teh, cicing teh. Jadi gaya liwa meureun euy. Cek Asim bara mitra sadaya bari ngeleper. Ari kenal pot daek jempe. Begeut meni asa kanel. Panon buncelik nempoan ka sakuriling gardu.
tapi tetep can aya nu katempo. Kumaha atuh si Kampleng heraneun sabab jalma nu didatangan ku manehna rata-rata sarieun. Ngahuleung we si Kampleng teh bari melong tanu duaan. Siga nama mikiran pilampaheun ngarah bisa nanya. Tapi da teu bisa deui neangan akal sakabeh kalakuan siga teu make pikiran. Kalah kageleuyeung ngadeuketan kaduduaan gep nyekel punuk Asim cep karasana tiis. "Oh, jurig ampun jurig." Cek Asim bari murungkut. Luk nyeuh kana palupuh oteng kabantingkeun blak nangkara korejat hudang. "Naon Sim? Weh, naon we?" Cek oteng bari milu nyeuh. Atuh meuni nyemplong bujur teu dipalire. Nyeh si Kampleng seuri terus bujur Asim jeung oteng ditoel cep karasa tiis koak duanana patinggarero. "Wow, tiis tulung, aduh." Suruduk Asim nyuruduk kana beuteung oteng. Oteng ngagurubuh terus mubuskeun sirah kana kelek Asim duanana silih suruduk meuni muter. Atuh brag-brug digarduh teh siga anu jogol. Si Kampleng beuki resepeun bujur nu duaan ditoel lalaunan. Duanana pating rarempod bari silih suruduk terus muntir bari pating borobot. "Ampun, aya bujur, aya jurig bujur isi. Riwati isi," cek Asim ngomong teu pugu. Terus nyerunuk deui ka oteng, ari oteng bujurna karasa baal jeung pating sariak panas tiris. Ku si Kampleng ditoel punukna gero oteng ngagorowo. Punuk tiis, ayo." Cenah bari ngusap punuk. Airna brek nyeuh bari peureum teu usik-usik. Sakujur awak ngadeg-deg kawas nu soah. Malah Asim ge cicing ayeuna mah. Si Kampleng gogodeg bari ngupat dina hatena lantaran susah rek tatanya. "Bu, ruksak mun kaya kieu mah yeuh. Aing teh uluk salam teu dijawabna. Noel kala disebut jurig tiis na kudu kumaha arina nu kieu nya. Lamun teu nanya moal kapanggih imah Mang Ronyok teh. Keunah rek nemongan we sakalian. Tapi kumaha cara nanya lah kudu make baju batur deui jiga nama. Siga di imah bae lemudkeun rek nyangan heula sugan hasil. Geleuyeung si Kampleng init deui ningalkeun dua rona nu keur nyaremplon. Beuki lila beuki jauh akhirna mah les teu katempo. Kaayaan digarduh rona jempe. Kanu duaan mah teu aya nu ngaganggu akhirna mah kuniang Asim hudang. Terus luak lieuk jiga nu kakara hudang sare. Malah mah teruy gigisi sedengkeun oteng mah nongeng we kawas nu soak. Bakat kusieun kuririwa meureun. Bujur rarempodan keneh asa aya nu noelan kana bujur. Teng hudang euy. Geus aman jiga mah yeuh. Jauh jurig anu mah tu tempe tu. Teu kadenge cek Asim bari rarat-reret. Kudiang oteng hudang terus gigisik jiga nu lulungu gek diuk nangkep tuur. Pikiranku malayang kanu teu puguh. Teng, ari maneh geus eling atawa encan euy? Urang teh aya di mana ye sabenerna ye? Jeung di naon tadi ngaheureyan ka urang teh nya? Asim nanya deui ari oteng kawas nu sungkan nyarita. Terus ngareret bari kekeureuceuman kawas nu serabok ngomong lalaunan. "Eling dewek mana ira dewek gelo. Tapi euy dewek mah keueung euy. Asa aya jurig keneh ye. Kumaha nya lamun urang baralik we tu Sim euy? Sieun ongko." "Apaan keur ngarona? Kumaha mun aya bangsat? Tangtu urang teh bakal katempuhan. Lumatakna janjieun ge wayahna teng. Ulah hayang balik bisi aya naon-naon. Saborona teh gede tanggung jawabna keamanan dina peuting. Da ieu euy. Aya dina tanggung jawab urang duaan ye. Umat ulah balik ah." "Oh tapi kumaha lamun sieun Sim euy? Da sieun mah teu karasa ku batur atuh. Oh nya wayahna we atuh." Temal Asim jiga nu horeang ngomong deui. Terus ngahulang mikiran kajadian nu tadi. Jep duanana jarempe ngan ukur silih harulang. Pating harulang bae siga nu bingung. Hocapkeun para mitra sadaya di bibir gardu. Kadenge suara jangkrik mureang patemalan. Babence oge di sarada mata keueung. Simut gadung ngagandengan di tukangin gardu. Siga nu ngahaja nyingsieunan karona nu duaan. Dina kaayaan kitu si Kampleng harita geus meunang baju meunang maling ti imah batur. Geuleuyeung ngadeuketan ka gardu rona tapi tetep we.
muka tempo namahan baju wungkul siga kakalayangan serog ka garduh langsung asup ka jero. Berai kacangan kulantera salawak nuduaan teh nempu baju kakalayangan. Sim jurig baju baju saha jadi jurig. Gabrug Oteng ngarontok ka Asim. Asim ngagurubu grewasin panon menibun celik melong kana baju hideung nu kakalayangan. Jurig wakai mah cek si Asim para mitra sadaya. Harita si Kampleng tuluy nyarita. Kona wagea wilujeng jarempung kumaha jaramang mamang kamana rimang ronyo cek si Kampleng bari gek diuk dina palupuh deket Oteng kajeleng Oteng luncat bari ngagero. Ampun jurig ali kadeuti si anjing ka. Ampun teh aing mah teu wawuh jeung jurig baju. Cik Oteng bari nyempo di pojok. Mun beurang mah beungeutna bakal katempo pias bakat kureuwas di deukeutan ku jurig nu make baju. Malah Asim meluncat milu ka Oteng terus diuk silih cekelan leungeun untuk noroktok siga nu kabulusan. Jurig baju ceng kade mun lupat dewek milu aya. Ulah ninggalkeun ka dewek euy. Nah, jurig baju ti mana nya euy? Asim harita ti pepereket nyekelan leungeun Oteng, bari Oteng oge nyekelan sarung Asim. Jep duanana jarempe si Kampleng keheuleun lantaran caritaanana teu aya nu ngawaro pok ngomong deui bari mureleng kana duaan. Mamang di mana imah Mang Ronyok buru-buru tuduhkeun lamun teu diduduhkeun sia jedek lelepkeun ku aing ka bayong ha. Sora si Kampleng kadenge kudu duaan ngirung mata kukurayeun malah matak soak pikeun Oteng mah lantaran asa ditujukeun kana ceulina. Di ditu Mang Ronyok mah di ditu. Cek Oteng bari nunjuk ka luhur, mata bolotot menibun ceuli. Sieun kabina-bina ku jurig teh. Andel atuh sia. Sabab aing mah teu nyaho, hayu andel. Cek si Kampleng bari ngagupayan. Nu katempo ku Oteng mah leungeun baju ulang-ulangan para mitra sadaya siga katebak ku angin. Rei bulu punuk Oteng meuni asa kandel pating puriding jeung pating puringkak. Jajantung ratug meni rongka. Sieun deui nya. Kasih mais ajak aduh. Kaun mah sieun cing. Cenah teu suni najis kudu nganter jurig mah. Moal imah moal nganter. Kasih Oteng mah nu nyahoan mah. Cek Asim bari murungkut. Sarung dibulenkeun kana sirah keheuleun si Kampleng. Jung nangtung ngadeuketan kana duaan pok ngomong deui. Ayo anjeur kuduaan. Mun nurut sia dikunjungkeun ka sumur. Buru-buru ini sia awas ulah nolak mun hayang salamet. Geparita ceuli Asim jeung Oteng dicekel duanana dijungjungkeun kapaksa duduaan teh nurut bari ngadeg-deg ceuli meuni karasa tiris jeung peureus. Aduh, ulah kieu atuh ulah nyimi ceuli ieu. Aing rek nurut se. Cik Oteng bari muringi. Ku si Kampleng tetep dijiwir ceulina ku leuweun kenca. Ali leungeun katuhu ngajiwir ceuli Asim duanana kapaksa nangtung terus turun kana taneuh sarta bijil ti garduh bari ngadeg-deg hampir teu bisa leumpang. Sanggeus aya di luareun garduh si Kampleng ngomong deui. Ayo sia maju nuduhkeun sia imah Mang Ronyok. Mun teu nepi awas sia digubruskeun ku aing ka sumur deuleu. Atuh teu bisa nolak para mitra nu duaan teh kapaksa nurut kana parentah duanana pating rampeor. Leumpang hampir teu maju. Malah para mitra meuni prat-pret prot beri lempang ujurna rame. Sungut salawak leunging ngeleper siga nu liliniun. Tuur nyorocod bakat ku sieun tapi kulantaran sieun digubruskeun ka sumur. Antukna duanana maksakeun bae leumpang ngajugjug ka imah Mang Ronyok. Dituturkeun ku si Kampleng nu teu weleh nyekelan ceuli. Sajajalan teu aya kabosen ngajiwir ceuli, malah Oteng jeung Asim ge leumpang ngareneng siga munding keur digawekeun di sawah. Rarasaanna mah geus teu puguh lantaran ceuli karasa baal, jajantung ratug meuni rongka. Akhirna para mitra najan bari jeung lila ge teu burung anyong kanu dijugjug. Ren Oteng jeung Asim eureun. Ui duanana malik ka tukang breh nempo baju ngagantung deket pisan. Kekelebetan katebak angin. Rai bulu puduk nu duaan muriding deui sieun anu lain lumayan.
Tapi pok Oteng maksa ke nyarita bari nunjuk ka Imah Mangronyok. Ya iya, Imah Mangronyok mah mangga geura kalebet juragan jurig. Nuhun mamang, nyung geuna padali, kami rek nganyang ka Imah Mangronyok. Jawab si Kampleng bari ngalesotkeun ceuli nu duaan. Kalayang baju teh hiber lalaunan ngadeukeutan kana panto Imah. Oteng jeung Asim geus pating beretak lumpat, malah bari pating jorowok minta tulung ka baturna. Bari pating berbet lumpat tarik pisan bari ceceleweungan. Paramit cek rasana mah padahal duanana oge kalah pating areng kelak di dinya keneh. Ngan ukur nyised meusan tuur meni ampir adek kana gado. Leungeun pakupi siga nu keupat gancang kesang nyorolok sakujur awak. Asim jeung Oteng siga nu gelo anyar. Caturkeun si Kampleng sanggeus anyog ka Imah Mangronyok teu malire kanu duaan. Terus asup ka Imah. Kalayan teu kudu mukahkeun panto jirimna robah jadi haseup ari baju nu dipake murag kana golodog. Akhirna si Kampleng geus aya di tengah Imah. Terus seuseurean siga nu ato. Bagea Mangronyok kumaha darama kamarana atuh menitiisieun hingga nama geus sadare meureunya. Si Kampleng harita teh para mitra sadaya nyarita bari muru kana lawang kamar nu make horeng di tengah Imah kadenge nu brag-brigrug tapi samemeh tepi ka kamar torolong ka si Kampleng aya nu ngubruk kuat si Kampleng ngacerit treuwasih. Waduh, aya naon heh? Keuleung si Kampleng ka tengah Imah teu tulus asup ka kamar. Malah di hati nu keur sare oge teu kungsi kagandengan. Para mitra sadaya jongjona sare menit tibra si Kampleng ngareret ka tengah Imah breh teh nempo beurit segede doma. Ulang si Kampleng ngahulang. Manehna bingung nempo beurit da kakara harita nempo nu kitu. Horeng Raden Raksa Jagat. Nu ngahaja ngahalangan si Kampleng. Raden Raksa Jagat teu mikeun lamun bihati aya nu ngaganggu. Mumatak manehna sakilat gahalangan kana niatna si Kampleng. Dedemit nu cilimit, saya ngarandika. Naon si aku mau bani ngaganggu ka indung aing? Kunaon si asup ka Imah teu bebeja ha? Raden Raksa Jagat molotot ka si Kampleng. Mata siga cahayaan puguh we si Kampleng meni ngarenyag. Manehna unur-unuran lalaunan. Sieun ku Raden Raksa Jagat nu molotot bangun galak, pop ngajawab leuleuy. Ngaran kuring masih Kampleng. Kadieu lain rek ngaganggu ka pribumi, rek nanyakeun nasib nu kaalaman ku kuring. Sabab kuring teh bangsa manusia. Ngan ayeuna jadi sangsara teu boga pangbalikan. Ku manusia teu di aku lantaran teu katempo diri. Malah disarebut nyurig ada waririwa. Aing kuring teh sedih sabab jan rumah sapae. Nah ayeuna kuring rek nyangan waruga kasar kuring nu sabenerna. Nah kamana ieu jeung di mana ayana? Saha nu nulana jeung saha nu ngabinasana? Kanu maksudnya gitu nu madak kuring ka bangsa dadang ka dieu. Oh kitu. Anjeun teh bujang nabah lemut teh nya. Cek Raden Raksa Jagat siga nu geus wawuh. Bubuhan bangsa siluman awas panempona sarta nyaho kana kaayaan si Kampleng nu sabenerna. Bener kuring teh tadi nama bujang nabah lemut. Ngan ayeuna kudu ngalaman sangsara gara-gara ngadahar bakagag hayam pamere ti Mangronyok. Ari Mangronyok dibere ku bah lemut. Ngaku lantaran kitu kuring rek datang ka dieu, rek nanyakeun waruga kasar kuring ka Mangronyok. Moal kapanggih nanyakeun ka dieu mah. Sabab bapak kuring moal nyahoon, jeung dia bapak kuring mah teu aya di imah. Hayu keur balik ka ditu ka lembur maneh. Di maling pitepeteun maneh. Mun kapaksa bakal cilaka serek diduruk ku aing deuleu. Raden Raksa Jagat ngusir ka si Kampleng. Waduh ampun deui atuh Raden. Unu ka mana atuh kuring ieu teh? Sing karunya we atuh ka kuring nu kasarung. Sabab kuring mah teu boga lemur. Unu ka mana nu dijungjung? Ku manusia teu di aku, ku siluman teu dijaot. Teu ditarima. Aduh, popona kuringnya lain siluman. Nah kemana tuh raga baca kuring tehnya? Karunya teuing nya, Kampleng.
Mana tong kemana-mana bikin cilaka jugjug hiji tempat nungaran Gunung Warangas tadi dinya mana bisa papanggih jeung hiji raja nungaran Prabu Walanga pek mana ulun kumaula ka anjeunna mana pasti bakal senang sarta moal bingung neangan lemur jeung lamun mana bisa cicing di dinya dina hiji waktu mah bakal laksana mulangkeun ka nyeri ka hiji jelema nungaran Bah Lemud sabab nu sabenerna mah nu geus ngagebruskeun maneh teh lain Mang Ronyok tapi Bah Lemud tah kitu aya namanya kumaha karti maneh kampleng. Raden Raksa Jagat mere pituduh kasih kampleng sangkan indit ka Gunung Warangas. Nyai kitu nya nuhun atuh mun kitu mah uring moal ngulincer bae kan udah bugu moal malakayangan jeung moal bingung pilampaheun uring janji nek ulun kumaweang ka Prabu Walanga komo mun bakal bisa mulangkeun ka nyeri ka Bah Lemud mah uring ngarasa bunga. Wajung gerai ini tadi tuh, ulah aku mau ngaganggu ke inung bapak kami nya, tentang mau ayah gunana, paling kalah kenamahan ripuh ya. Ari jalan kudu di sorang kumaneh, papai walungan ayah sisi lemur, maju ka girang ulah pungka pengko, mun manggih hiji gunung nuluhur, baik naik kadinya, mungkin bakal ayah kerajaan gede di dinya, sakitunya. Mangga anjung penomion, geleyeng si kampleng ini, ningalkeun imah Mang Ronyok. Raden Raksa Jagat ngiles di kanyahuan inditna jika nama neruskeun deui tatapana dina suhunan. Angan karisa kedeung deui kana hasil maksud, ilham geus aya ngan kari ngajalankeun. Kocapkeun para mitra si kampleng harita, geus aya di luareun imah. Breh nempo nu pating areng kelak diburuan horeng asim jeung oteng, si kampleng karunyeun kana duaan terus diusap beungeutna hiji-hiji. Bareng bong asim jeung oteng kalabur gancang naker ngajugjug ka imah masing-masing. Ari si kampleng indit ngajugjug ka Gunung Warangas dijajabkeun ku angin anu ngagelebung. Ngagerung hanaruan anjing babaung taya eureuna. Si kampleng ngarasa tenang sababoga tujuan nu pasti. Manehna ngarasa aman teu loba kahayang, nu lain-lain malah ngucap syukur anu geus nuduhkeunana. Saad para mitra urang tuna heula kaayaan si kampleng nurek indit ka Gunung Warangas. Ayeuna urang malikan deui ka tukang nyaritakeun Mang Ronyok nu geus lila katunda-tunda. Manehna geus lila ngider ka unggal tempat neangan nagara Siluman Sero. Tapi Mang Ronyok can hasil manggihan eta nagara malah mah ampir beak pangharepan. Da puguh geus ampir sabulan ngider ka unggal tempat. Akhirna dina hiji poe Mang Ronyok nepi ka hiji walungan. Di dinya loba tai sero nu ngayang dina batu atawa keusi. Malah loba bubuk keuyeub atawa sisit lauk sesa sero. Mang Ronyok ngarasa panasaran. Reun dina batu nu lempar, sora cai meninga guruh di walungan. Cai herang meninga genyas matak pikabitaeun. Mang Ronyok biuk bari melong kana cai walungan, breh nempo beunteur jeung bogo nu pating sirilik di jero cai. Waduh, ari ieu walungan naon atunya? Jeung aya di daerah mana itu duh? Kemalinaan ulin teh. Aing geus teu inget kana waktu ya. Tinggi sabaraha poe ngider teh tapi ahkeun bae dalin ulin teu puguh. Pamajikan ge milu nyaksian basa meunang pituduh ti beurit aneh. Tangtu manehna oge moal ngambek najan aing ampleng-amplengan ge. Sabab lamun jimat si bulus kancana can kapanggih moal aya hartina balik oge. Berat ieu na di mana nagara Guharawa teh atunya? Kumaha carana nepungan Sang Hyang Banyurata teh? Cik atulah tepungkeun abdi teh jeung Banyurata ieu. Cek Mang Ronyok ngomong sorangan panon melong kana cai dina leuwih. Nu herang meninga genyas. Beunteur katempo deui pating sarebet dina cai. Malah sakapeung aya senggal, malah aya bogo jeung jeler eta walungan loba laukna sigana moal moal burung loba sero. Da buktuna loba tai sero anu ngayang dina batu jeung keusi. Hal ieu teh nimbulkeun pertanyaan pikeun Mang Ronyok. Harita ge panonna melong. Kana tai sero nu ngayang dina keusik teh meuni bubuk taya nu ngajentul leng Mang Ronyok mikir panon melong kana tai sero nu ngayang malah mah meuni teu ngiceup bakat ku hayang jelas hayang kapikir kalayan hade tapi henteu kapikir bae. Heran ye naon sababna nya ke ari tai sero taya nu ngajentul aing minang manggihan kabeh bubuk jeung ngayang jiga meunang ngoreh. Nah naon kitu jadi sababna jeung naon maksudna? Cek Mang Ronyok ngomong sorangan panon tetep melong kana keusik nu campur jeung tai sero.
red kana batu nu lempar didinya ge ngayang tai sero sarua ngayang jiga meunang ngabut-ngabut. Nempok kitu Mang Ronyok beuki bingung manehna teu bisa mikiran anu kitu tetep teu ngarti kana harti. Para mitra kaum dangu kocapkeun panon poe geus ngulon harita teh. Cahaya geus teu pati panas malah mah kana batu nu dididiukan ku Mang Ronyok geus iuh teu aya nu nyorot. Manuk-manuk recet bisa rada. Tongeret meni baleger kawantu di pagunungan. Matak namahan waas, matak lewang pikeun Mang Ronyok. Eukeur kitu teras inget ka pamajikanana anu ditinggalkeun sorangan. Inget kana daharna bisi teu aya nu mere beas atawa pare. Tapi inget deui kana papatah Raden Raksa Jagat yen rek dibantu pikeun nyangan dahareun, atuh akhirna mah tenang deui Mang Ronyok teh. Da inget deui para mitra kana rencana manehna nu hayang nulungan urang Cilangkap sangkan parena ulah beak ku beurit. Kabeneran Raden Raksa Jagat sanggupeun mantuan. Ah keun bae pamajikan mah susuganan we usahana hasil. Sing loba nu mere beas keur daharna kudolah loba asa cukup keur daharna we da ceuk anak beurit oge cenah rek dibantu sugan we hasil. Tapi ari tujuan aing kumaha ye? Nagara Guharawa can kapangi, Sanghyang Banyurata can kasusul. Nah kudu ka mana neanganana ye? Mang Ronyok harita ngusap beungeut terus ngarenghap ciga nu eungap. Panon melong kana cai nu tetep ngocor taya robahna. Herang pikabitaeun akhirna Mang Ronyok hayang mani. Atujung nangtung sarta cucul-cucul. Terus mani dina leuwih kokojayan siga nu tenang pisan. Gaya kahariwang padahal maka ayan di pagunungan nu jauh ka lembur. Moal aya jelema sejen anu manggihan, mun aya naon-naon teh moal aya nu nulungan. Tapi Mang Ronyok mah teu loba kahariwang tenang bae kawas nu geus biasa. Sanggeus seubeuh mani kakarahannya terus dibaju deui sarta ngajentul dina batu siga tadi. Kaayaan beuki burit panon poe geus tunggang gunung. Atuh beuki rame we tongeret ge patemalan mata katorekan ditema ku sora ungkut-ungkut malah ti kajauhan kadenge sora heulang jeung sora bajing. Ubuhan di pagunungan loba pisan sasatoan. Manuk mah geus teu kabilang rupana. Sora rupa-rupa meniganeng, manuk manintin pating seleber dina walungan bari disada tarik pisan. Patemalan jeung manuk cimungkal nu sarua resep di walungan, beuki lila beuki burit, akhirna berai cahaya layung menihibar. Kahibaran ku palataran nu aya di dinya, gunung-gunung jeung tatangkalan kararoneng, batu-batu jeung sajabana kahibaran ku cahaya layung nu yang koneng pikabitaeun. Malah budah cai walungan ge ampir pating gurilap matak waas. Tapi matak bingung pikeun Mang Ronyok lantaran aya di sisi walungan, jauh ka lembur, jauh ka saung, jauh ka tempat manusia. Susah keur tempat sare. Atuh para mitra sadaya. Wah, susah-susah teu ini ye. Sare we di dieu keun we aing mah itung-itung tatapa sugan we secara kabeneran bisa manggihan sakadang sero. Cek Mang Ronyok nyieun hiji kaputusan, manehna boga niat para mitra rek sare di dinya bae. Moal incah balilahan kanu jauh, jung nangtung truy ngalugas bedog koloyong ngadeuketan tangkal kabung, terus ngahontal daun anu hanap plas nigas sadahan. Daun dipapas sarta dibawa kana batu terus dianyam apik naker. Maksudna mah keur tilam ari sare. Petela alus jeung empuk, dahanapna ditilaman kudang daunan. Geus beres kitu mah gek diuk pelednyun udud bangun nikmat. Engke sieun ku kaayaan nu sakitu mata keueungna, da puguh jauh ka lembur. Malah asa senang we diuk di dinya teh. Ngajentul dina batu bari ngadaguan peuting. Reungit meuni geus ngapuk tapi ari rek nirunan teu wani. Besi sero teh nu ngaliwat sabab Mang Ronyok ge boga niat rek ngintip sero susuganan peuting eta aya nu ngaliwat tadinya. Lantaran ceuk omong kolot, satoge apal kana jalan nu matuh tara ngacak teu puguh. Sedengkeun di dinya ledung paranti lilewatan sero nu matak Mang Ronyok cicing bae di dinya. Kocapkeun para mitra sadaya wanci magrib geus kaliwat. Tongeret geus jempe, manuk-manuk oge simpe, kawas nu barosan disada. Ngaharenen dina sayangna ngan sasatuan sejen meuni rame. Malah ti kajauhan kadenge oray sanca kakak kokok mata keueung jeung mata lewang. Mang Ronyok meuni lelenyapan hatena, tapi teu eleh ku atah-atah tetep cicing di dinya teu kagoda ku kaayaan nu matak sieun. Beuki lila beuki peuting ari langit meuni lenglang taya aling-aling.
Bentang baranang menipating kariceup nyaksian mangronyok anu ngajentul dina batu sisi walungan. Malah telila berai caang bulan, atu beki caang we kaayaan didinya katempo kalayan jelas, mudah cai ge pating gurilap harerang, sora cai seah ngaguruh mata kuakas. Kabeneran ye caang bulan ye, mun kitu mah hade kalakuan teh ye. Lamun aya naon-naon bakal kanyahoan sabab caang. Mun aya bahaya bakal tereh kapangi sabab caang. Muga-muga we aya sero nu ngaliwat ka dieu lah. Sing kanyahoan kalakuanana. Aing mah aya ngabuktikeun naon sababna. Tai sero sok ayang-ayangan teh. Jeung naon sababna tara anu ngaguruntul jiga tai careuh. Keun siarek di Bandungan ku aing. Moal sare mah jelas. Mangronyok ngomong sorangan panon melong kana cai walungan. Netep budahna nu pating gurilap katojo ku cahaya bulan. Gancangna carita tengah peuting geus kasorang, mangronyok kuat nahan tunduk. Di sore keneh ngajentul bae dina batu bari nalingakeun kaayaan di dinya. Najan loba sora sato leuweung nu garalak ge teu galideu. Tetep we cicing kalayan tenang teu ati-ati tapi ati-ati. Akhirna ti walungan kadenge rupa-rupa sora nu mata keung jeung sieun. Pating caruit, pating karutkut sawareh ngager-gegerem. Sawareh kokoekan menireang patemalan. Saterusna kadenge sora nu pating kalecebur kacai. Puguh mangronyok meni ngarenyag bakat kureuwas. Jung nangtung bari taki-taki malah mah bedogeus dilugas. Panon melong kawalungan hayang sidik kana sora anu pating kucuprak mata keung. Tapi can aya nu katempo. Padahal mah cahang ku cahaya bulan, panon mangronyok dibolotot-bolototkeun bakat wayang sidik. Tapi tetep we teu aya nu katempo iwati batu jeung cai mah. Puguh mangronyok beuki kaget sarta bulu punduk geus mimiti pating puring. Alah, nasora naon teh nya ongko menitari siga loba makhluk. Tapi teu aya nu katempo. Beuh, palang siang aya jurig. Kumaha mun ngaronom ka aing ke? Tapi nah make kudu sieun. Aing teh lalaki sarta boga ngaran ronyok. Mun dironyok ku jurig, tanya we rajana naha. Cek mangronyok bari tetep nempo para mitra sadaya. Kana cai walungan terus ngareret ka leuwi, ret ka hilir terus ka girang. Tapi tetep can aya nu nyurigakeun. Sedang sora nu ribut beuki atra kadenge, reang mata keung jeung siga nu ngadeuketan. Mangronyok tetep tagen teu galideur. Taki-taki bari ngajingjing bedog kawas nurek megat bangsat. Barang keur ngajanteng kitu kacebur kana leuwih aya nu luncat. Karlep teuleum buria cai ngabuda. Jep teu aya naon-naon nu kadenge ukur sora cai gaya robahna. Gebeg mangronyok ngagebeg terus mundur siga nu ngawahan. Panon melong kana leuwih bisi aya nu norojo teu kanyahoan. Naon ieu jurig tawa kunti? Keun sia nolo dikadek sia ku aing moal kapalang lah. Paduli teuing najan kudu maehan oge jeung tibatan cilaka mah. Tapi ka mana terusna? Itu aya. Teu nu ngalol geuning. Cek mangronyok tetep taki-taki keur kitu corelat teh nu luncat deui kacabur kana leuwih. Lep teuleum ku mangronyok teu katempo jirimna. Nanukur sajorelatna kerengan yakin rupana mah bodas. Rai bulu punduk mangronyok harudang deui. Ayeuna beuki parna dibarengan ku paranas tiris sigan muriang. Tapi niat mangronyok geus buleud naon bae anu bakal kajadian rek disanghareupan kalayan sabar. Akhirna melong kana leuwih pedog dicekel ku dua leungeun suku masang kuda-kuda. Kecebuk dina cai aya nu kekecebukan. Burial cai dina leuwih ngaburial. Lep aya nu teuleum deui tapi jirim can katempo. Jelas ngan ukur sakilat. Panon mangronyok geus karasa peulih. Lantaran lila teuing molotot sedengkeun nu ditempo can kaciri benerna. Tapi teu kungsi lila aya di mucung hul katempo buluna sarta ceulina rancung. Lep teuleum deui ku mangronyok dipelong lila naker. Barang keur jongjon melong kana leuwih. Koek ti girang aya nu kokoekan siga nu disiksa. Gebeg mangronyok ngarenyag terus ngareret ka girang. Tapi kakarasa kedeung cuit-cuit di hilir aya nu jujuitan. Ret di kahilir tapi teu aya nu katempo. Kajabati cai jeung batu kajabur kana leuwih sadanu ragrag. Cai muncrat kaluhur burial budahna bijil. Terus cai leuwih nu keplok siga dikubak. Atuh meni rumenghap mangronyok teh ngarasa capek jeung eungap. Pinuh ku panasaran akhirna mah boloh
ocolohok para mitra kana leuwih bari taki-taki. Lila-lila pucung hula aya bijil tina cai sisi leuwih, horeng teh sakadang sero. Mangronyok bunga heunaker. Gewat diuk sarta ngadepung dinu buni bari ngawaskeun kana sero nu kakara bijil tina cai. Teu lila kunyung bijil hiji deui sungut ngelel. Lauk, hapunten sungut ngege lauk suku na nyekel meni ranggem, nyeh mangronyok seuri sarta ngomong jero hatena, pikiranana tenang ayeuna. Horeng sakadang sero ding panyana teh aya kunti atawa jurig cai, geuning ukur nu kitu patut. Kabeneran sia. Aing teh geus lila ngadagoan sia, natos kimarana heula teh sia teh. Kitu gerentes hate mangronyok bari melong kana sero nu hanyat ka darat. Reg eureun dina batu nu ngampar malah duanana muru kadinya. Kerewes-kerewes ngahakan lauk kadenge ceplak siga jelema. Ku mangronyok diteuteub apikna keur. Bari ngadepong teu usik-usik jiga sieun ngaganggu kanu keur nyatu. Keur kitu torojol aya deui nu datang malah mah lila-lila jadi loba. Ngagulung hese dibilangna lantaran teu daek cicing. Mangronyok melong balila pisan sakabeh gerak-gerik para sero ditalingakeun apikna keur. Ngan matak bingung kana hate lantaran sero na lobana keur. Pating kuriling teu daek cicing malah aya nu silih udag jeung baturna. Teu lila torojol aya sero nu datang ieu leuwih gede ti nu sejen. Reg nu lobana cicing jiga nu sarieun ku nu datang kawas-kawas pamimpina. Allah, ini gede sero teh mah. Ieu meureun manahna itu da nya mani ngajungkiring gede pisan. Hampir 2 tikeleun anak buahna. Waduh, kabeneran ieu jigana para sero trek badami ieu. Sabab anak buahna caricing teh nu usik. Keun sierek diintip ku aing. Cek hate mangronyok tetep nalingakeun sero, suku meuni geus kesel. Tapi teu usik da bisi ngaganggu ka sero nu keur kumpul. Tapi teu aya kajadian naon-naon. Sero ngan ukur ngajarentul teu pugu. Akhirna aya nu gigi brig, aya nu diuk bari ngusapan kumis siga ucing. Aya nu ngadakom kada batu, malah aya nu ngoconan baturna. Ari nu panggedena cumagug dina batu rada luhur, diriung ku anak buahna. Lila-lila koloyong nu gede kana keusik nu ngampar meni rata. Sigana mah geus matuh paranti ulinna sero. Barang narempo anu gedena leumpang, anak buahna bareng naluturkeun. Sero nu gede teh malik bari ngaharengan, malundur deui nu loba teh terus anu ngade. Nu gedena maju deui piribit anak buahna nuturkeun meuni paheula-heula. Akhirna reg eureun di hiji tempat nu lega, nu gedena ngaharengan beui nemongkeun sihung. Sorana gerem handaruan matak sieun rei bulu punuk mangronyok muriding deui, keung ngadenge sora sero kitu mah. Sedengkeun anak buahna ngariung siga taya kasieun, henteu mundur di herengan ku pamimpina. Malah mah taraki-taki jiga rek ngahurup ka manahna. Jigana marek gelut, mangronyok teh herani. Keke, ieu satorek ngarana naon nya? Narek garelut tawa kumaha? Eta nu gede diriung ku lobaan. Sakitu di herengan teh teu sieuneun. Heran aing makutan kieu ari kalakuan sero. Cing arek ditungguan ku aing, ek ditangap hayang nyaho nepi ka jucungna. Nari kumaha kalakuan sato teh atuh. Cek hate mangronyok bari ngadapang bangun tenang. Hati-hati pisan usikna teh lantaran bisi kadengeun ku sakadang sero. Panon melong kana sero dukur diriung. Lila-lila sero nu gede ngajentul jiga rek ngenog. Tetela bener. Tapi barang geus reng sero anak buahna ngaronyok ger garelut silih cakar jeung silih bantingkeun. Kabeh milu mijah parabut tai sero nu gedena. Malah manahna ge milu pahibut ngorehan tai. Uguh meni hurgar paresea, silih sered, silih banting, silih gegel, silih tubruk. Keusik rabeng jiga katebak angin barat, sora seah meni gandeng. Sero nu leutik pating caruit bari mocong, morongko nyerieun lantaran dibanting ku nu gede. Ari nu gede pada ngaronyok ku lobaan, terus bae pahibut ngoreh tai manahna. Malah mah nu leutik ge henteu eleh najan geus kabantingkeun terus milu. Parebut para mitra sora beuki lila beuki tarik pahibut mata keung. Gawe naon parebut tai dununganya? Heran, kakara manggih aya makhluk nu parebut tai baturna mah. Naon sababna nya? Jeung marebutkeun naon atuh? Paingan ari tai sero tara nu ngagunuk salilanangan ngayang we jigang haja di abur-abur. Keke, tapi neangan naon atuh da piraku ari teu aya maksudna onaman mah. Cing urang Bandungan nepi ka jucungna. Cek mangronyok dina hatena, panon terus melong kana puluhan sero.
nu masih keneh parebut. Pasea silih cakar jeung silih gegel, nu dibantingkeun ting gereleng nu digegel ting garoe, nu disuruduk pating jerungkel tapi kabeh daya nu kapok, terus bae pahibut meuni gorgar marak. Paur para mitra samatak paur, silih harangan jeung silih cakar puguh emang ronyok ge pogot lalajona, malah lila-lila mah jadi betah teu sieun atawa keung lantaran penasaran. Mang Jaya ya ge ngilu ka Mang Ronyok lalajo sero diadu para mitra. Yang pertunjukan hebat aduh leuwih-leuwih ti boxen dina ring para mitra. Mayar mahal ge wani atuh. Hese itu kejadian model kieu we. Urang teraskeun. Kocapkeun angin peuting ngahilibir. Matak tiris. Sora cai walungan tetep seah jiga tadi. Sasatuan leuweung reang patemalan buran ngemprai langit lenglang matak waas. Bentang baranang pating kariceup taya eureuna. Dina kaayaan kitu pikeun Mang Ronyok matak betah jeung matak resep. Najan aya di leuweung jeung jauh ka lembur oge teu aya kasieun da kahibur ku sero nu garlut meuni campuh. Nu gede jeung nu leutik silih cakar, sigana teh anak jeung indung ge garlut bae. Da teu puguh baladna jeung teu puguh musuhna, disebutna huruf nu gede ge lain, da jeung baturna silih cakar jeung silih gegel sarta silih bantingkeun. Akhirna terleng aya nu lumpat hiji sero nu meujeuhna. Leutik henteu gede henteu, breng diudagu sararea sora ribut mata keung, tapi teu jauh lumpatna lantaran kabur beunang ku baturna rob pada ngariung jeung pada nubruk. Ker parebut deui. Sero nu tadi lumpat kokoekan pada ngagenyang ku baturna. Akhirna celeng aya barang beureum sagede muncang, ngacleng kanu rada jauh. Geribit sararea mudag paheula-heula gep beunang ku nu sejen. Ker pada ngagelutan deui. Dika genyang ku baturna nu sakitu lobana, komo geus nu gedena mah leuwih galak. Unggal aya nu ngahalangan ka manehna digegel terus dibantingkeun jauh naker. Loba nu pating jererit mata kuatir. Komo anu tadi newak barang nu ngacleng mah terus pada nyiksa ku baturna. Akhirna celeng deui anu ngacleng. Batu beureum nu tadi celeng sero nu gede luncat deui kep digegel terus diteureui lak ka jero ker pada ngepung. Tapi meniji nu babari sero nu laleutik teh bungbeng ngaracleng jauh naker, dibantingkeun jeung dibabetkeun ku nu jauh. Sero nu wani deukeut pating jererit mata kuatir. Akhirna sararea taya nu wani ngalawan. Sabab batu nu rupana beureum teh diteureui deui ku sero nu gede sarta awakna leuwih kuat. Anak buahna taya nu wani ngalawan. Geus kitu mah rob ngaronom deui nu gedena ngadakom dina batu, nu sejen ngariung jiga layeut deui. Teu aya tanda-tanda nafsu atawa amek. Jep kaayaan jempe sakabeh sero ngalungsar bakat ku capek. Taksiran mah kabeh geges keur ngarireuhkeun ka capek. Para mitra kaum dangu kocapkeun sora cai di walungan taya robahna. Seah ngaguruh mata kuaas budah naun bodas pating gurilap katojo cahaya bulan nu beuki caang bae. Angin peuting ngahilibir matak tiis kana awak. Ari Mang Ronyok gogodeg bari melong kana riungan sero nu kacida lobana. Ayeuna mah ngarti kana sagala rupana, yakin sero teh parebut jimat nu rupana beureum. Da buktina ari geus kacangking kumanahna mah kabeh ge cicing taya nu ngamusuhan, sigana para mitra isukan oge atawa iraha bae ge. Lamun anu gedena ngising tangtu tayina baka diparebutkeun sarta dikoeh ku sararea. Ari maksudna hayang ngarebut jimat nu rupana beureum. Hal ieu teh kaharti pisan ku Mang Ronyok. Kaharti atuh ayeuna mah. Aya pengalaman anyar ieu. Paingan ari tai sero tai ngagunuk da sok diparebutkeun meureun nya. Tapi lain marebutkeun kokotorna ieu mah marebutkeun jimatna meureun. Sigana eta nu disebut bulus kancana teh meureun. Jimat sero nu rupana beureum. Kumaha lamun aing hayang meunangkeun eta jimatnya? Na kudu milu parebut siga sero atawa kumaha? Beuh, tada teuing ngaramukna ka aing. Sigana bakal digagenyang we ku sararea aing teh. Bingung mikiranana ieu. Kumaha supaya hasil ngarebut eta jimatnya? Nah gelutan wae kitu nu gedena. Sabab tadi ge memang lah beunang teh kudu gedena terus peuncit mun geus beunang. Jimatna teh di jero beuteungna atawa dina pojitna. Wah, nya bener digelutan sia ku aing mah kabeh
rasakeun sia mangronyok kabitaeun ku jimat si bulus kancana nu memang geus aya dina jero beuteung sero nu panggedena. Jung mangronyok nangtung terus singkil tarap tipisan bedog dilugas sarta diusapkeun kawas kajimat bae. Diusapan ari sero nu keur ngariung bari ngeureuh-ngeureuhkeun kacape harita teh teu aya nu usik. Caricing bangun lungse ngariung manahna nu ngadakom dina batu. Kaayaan katempo ku mangronyok kalayan jelas lantaran harita teh caang bulan ari langit beuki lenglang ngan angin leutik beuki lila beuki tarik. Hawa tiis matak sungkan ulu mampah kawan tugas ngaliwatan tengah peuting. Hawa subuh geus mimiti karasa wanci teh geus nincak kana janari leutik. Mun di pilemuran mah geus kongkorongok hayam peuting ngagayuh ka subuh. Celeng dina batu aya nu luncat horeng mangronyok. Seak narajang ka sero nu panggedena. Bedog ngagurila plir kirat siuk belum punuk sero teh beunang tapi mata kaget. Bedog ngampul korejat sero hudang. Malah anak buah nage hudang meni bareng ger ngaharengan ka boro mitra sadaya kabeh meni bareng. Sora saheng siga maung atuh ngajenghok mangronyok. Manehna ngarasa reuah sabab bedog teu teurak kana awak sero. Padahal mah bedog teh kacida seukeutna jeung ngadekna tarik pisan. Dan ye nya sero nanahaon heuh? Mun teu teurak ku bedog ye pila kadar sero sia sato rasakeun sakali deui. Sabelut mangronyok narajang bedog nyewuk kana hulu sero. Cereng sero luncat kagigir plos bedog mangronyok ngadek angin. Seak dikepang kagigir nu di arah beuteung sero. Sabelut sero malik narajang lenyap mangronyok ngalenyap hatena. Jeleng luncat kaluhur plos sero kahanap mangronyok. Bareng jeung kitu rob sero nu loba puluhan teh ngaronyok ka mangronyok para mitra. Bari pating caruit mata ketir gep aya nu ngegel kana bitis. Jeleng mangronyok luncat rob de pada ngaronyok. Malah mah sabelut manahna nubruk. Antukna ger para mitra. Mangronyok pada ngudag dironom ku sero anu kacida lobana. Nu gede sarantang serenteng pangheulana. Bari disabat ku bedog ngan ukur ngampul jiga ngade karet. Mangronyok seber hatena. Terus ngabubat babit bedog. Tapi sero nu laleutik inter jelung jeleng nyaringkahan bedog. Sedengkeun nu gede terus ngadasek ka mangronyok. Ari dikadek ngampul meni ngebul. Waduh cilaka ye. Aing moal kuat kaya kieu mah ye. Sero gero meureun kasandingan ieu mah ye. Cek mangronyok ngomong sorana. Balencet lumpat di buburanyat. Atuh biribit sero teh ngudag kabeh. Para wargi sadaya anu gedena disada mere komando sora tarik mata keung puguh kaayaan teh jadi ribut meni seah pating gorobas dinu bala ngudag mangronyok. Bareng mangronyok lumpat beuki tarik napas meni ngahegak. Sungut calawak bakat kusoak horeng garalak sero teh lain lawaneun ari keur kitu mah. Mangronyok terus lumpat tarik pisan. Tunggu dirarud catang dirumpak luluncatan bakat wahayang buru-buru jauh. Tapi ku sero terus we diarudan. Bari rame di sarada mata ketir. Mangronyok meni rerempodan bujurna. Meni asagep digegel sero. Sabab tukangeun seah sora sero nudag. Tungtungna trekel naik kana tangkal kai sisi walungan. Mangronyok naik meningan sakalacat jiga monyet. Teu dilageus di luhur terus eureun. Sedengkeun dihanap seah sora bedog nu ngarudan. Sora pating gorobas tapi barang direret ku mangronyok teu katempo buktina. Nu pating gorobas dengan ukur sorana wungkul. Huleng mangronyok ngahuleng. Bakat ku heran da tadi ngasidik sero teh ngarudag. Sarta sora rame pating jaruit, pating gorobas jeung pating garerem ngahernan. Tapi barang direret eta sora leungit. Sero oge teu aya nu katempo. Rei bulu punuk mangronyok pating puriding. Sakujur awakna para mitra karasa panas tiris. Untung ngadak-ngadak noroktok jiga nu kabulusan. Gelo ieu aing katipu. Nu tadi teh sero atau batu nya. Nyana-nyana kieu mah lah ku aing direret we tadi keneh meureun. Nah lumpat meni ti buburanyat ari nu ngudagna eueuh nya. Sero kasewelan sia. Nah kamarana mantogna ieu. Aing meni geus kaasa sakarat sieun ku sero. Tapi ngudagna kalah ka eueuh. Nah ngimpi atawa kumaha aing teh. Tapi ada yakin teu ngimpi. Pan aing teh naik kana tangkal kai. Ayeuna aya dina dahat. Ieu mah yakin katipu ku sero ieu. Memang hebat hasiat si bulus kancana teh. Keun sia rek akalan ku aing sia. Aing teh manusia boga akal jeung pikiran. Najan sero teu teurak ku badog lah. Dialah sia ku aing mah. Cek mangronyok bari ngusap kesan.
Dinasieun jadi malik kana ambek sorosod turun kahanap gedi lempang gancang muru kanu tadi maksudna mah hayang jelas naker nah kamana sero nu tadi mangronyok jadi wanian lantaran kabita nempo jimat si bulus kancana nu dihakan ku mandah sero sabab yakin eta jimat teh sero anu pada diparebutkeun da buktina sero nu sejen ge harayangin anu tadi kaayaan tenang deui jiga biasana angin leutik ngahiliwir soradang daunan pating kerese katebak angin cai di walungan tetep seah ngaguru mangronyok lempang muru ka urut tadi teu lagi geus tepi barang serog tetela geus diisin sero mah geus eueuh hiji-hiji acan anu kari teh tapakna we ledug jeung barau hanyir tai sero ngayang pacampur jeung keusik kulang mangronyok ngahulang manehna bingung nempo kaayaan kitu sabab sakadang sero teh teu kanyahoan indit wah salah dewe ieu mah yeuh kemana mantog na sero tehnya mun aing bisa nuturkeun nepi ka guhana mah tangtu aing bakal ka nagara seho ieu nu disebut Guharawa teh meureun tangtu bakal tepung jeung Sang Hyang Banyurata anya kaya kemana indit na sero tehnya cik mangronyok ngomong sorangan terus nyampeurkeun kana batu urut ngariung pala sero tetela kaayaan di dinya taya nu nyurigakeun ngan ukur baraseuh bae jeung barau hanyir sisis lauk ngayang keneh dina batu suku keyeup jeung cacapit hurangna masih keneh ngayang mangronyok ngan ukur bisa rumenghap bari ngusapan dada asahan teu hasil newak sero sabab tadi geus katempo jimat sero nu pada marebutkeun sarta hasiatna geus kanyahoan sero nu nyekel jimat teu teurak dikade bedog ngampul jiga ngade karet we nu matak mangronyok teh haneueul pisan meuni asa leungiteun tapak akhirna terus lempang ngadeuketan batu urut ngumputna dek diuk nangkeup tuur ngalamun siga nu bingung mikiran carana ngarebut jimat serotea lila-lila karasa tuluh goledag ngagoler dina daun kawung nu meunang nganyam teh reup sare ngarengkol bangun tenang awak kaibunan disimut ku angin subuh ngusapan ditiungan ku langit anu baranang ku cahaya bentang cai walungan tetep seah ngaguruh para mitra sadaya hawa beuki tiis bae sasatuan leuweung nu disarada taya repehna ngan sero geus teu kadenge deui sorana sigana mah kaluar da tadi teh kagareuwahkeun ku mangronyok sedengkeun mangronyok morongkol sare bari kerek meuni nyegrek najan tiris jeung gandeng ge ku sora cai ari geus tuluh mah teu burung tibra malah mangronyok teh ngimpi nganjang ka nagara sero didinya disambut ku Raja Banyurata ngahormat tiga katamu agung didinya mangronyok menta jimat si bulus kancana ku Raja Banyurata dibere gep dikepeul pageuh naker sabab bisi murag atau bisi anu ngarebut mangronyok ngarasa bunga kacaturkeun isukna manuk-manuk recet di sarada di wetan geus hibar ku sang surya nu mimiti medal cahaya koneng jeung beureum mata kuaas pating arudat kaluhur nembus mega ipis anu ngayang di langit halimun isuk masih keneh ngalamuk dina sela-sela pagunungan malah nu lalegok oge masih keneh kahalangan ku halimun ipis bulan geus pareum bentang geus sirna kalinih ku cahaya sang surya nu beuki lila beuki luhur sarta cahayana robah jadi bodas bersih pikar sepeun akhirna berai kaayaan caang teh jangjang peuting geus ngalingkup peuting kaganti ku beurang langit bengras mata kuaas mega bodas nyingrai teu aya halangan dina kaayaan kitu mangronyok masih keneh ngarengkol luhureun batu buuk basih ku cai ibun bulu-bulu bitis ge jiga lalempe sarta barodas ku cai ibun nu narapel geus puguheun baju jeung calana mah kabeh basih ku ibun kawan tu di pagunungan tur ta aya di sisi walungan ari sare ngagoler dina batu nu ditilaman ku anyaman daun kawung uguh we sarua jeung di ibun da batu ge baraseuh lila-lila panon poe nyorot kana awak mangronyok nu masih keneh morongkol batu nu kapoyanan ngebul cai ibun saab galuhur malah baju jeung calana mangronyok ke kapoyanan teh ngebul beuki lila karasa panas korenyat mangronyok hudang para mitra sadaya dua leungeun dikepeul-kepeul meniti peperket panon burahay beureum bibir geunteul beungeut sepa jeung jiga taya getihan tapi mangronyok jiga nu bunga nganyeh seuri sorangan terus rarat-reret kakenca kakatuhu jiga nu gelo anyar
aing geus hasil menangkeun jimat si bulus kancana. Aing bakal waduk. Aing moal teu ku bedog bakal gagah sarta moal eleh kubah lemut. Bagja aing. Nuhun Raja Sero. Cek Mang Ronyok bari terus nangtung dua leungeun masih keneh dikeupul-keupulkeun lantaran cek rarasaan mah keur ngeupeul jimat ti Raja Sero. Derak-dak Mang Ronyok marioskeun cangkeng. Sora tulang pating peletok geus kitu mah ret kana leungeun terus dibuka barang breh teh taya naon-naon. Ngahuleng Mang Ronyok kulit tarang ngariut kerung jeung jiga nu mikir lila-lila sadar kana kaayaan. Beuh, ngimpi meureun aing teh nya. Anas geus bunga aing teh na atuh make katipu bae hirup teh. Aya bae ieu mah. Sakujur awak karasa lungse taya tangan pangawasa. Gek diuk deui terus melong kana cai balungan nu taya robahna. Di kamari anger bae sorana mah seah pating saleor budah nu katojo ku panon poe pating gurila. Mang Ronyok ngarasa bingung pipikiran asa buntu. Bet sagalahan heueul lantaran niat taya nu hasil. Peuting tadi teu hasil newak Sero. Ari ayeuna henteu tulus meunang jimat. Lantaran ngan ukur dina pangimpian, tapi lila-lila Mang Ronyok sadar deui. Sarta sumangetna daratang deui. Wah, nah make loba teuing pikiran. Keun bae da eta mah ngaranna ge ngimpi. Geus biasa dina sare masok aya nu ngimpi. Ngan ayeuna kudu mikir heula yeuh si beuteung yeuh naon kudu didahar nya. Tapi aya walungan nu loba laukan marak we heula na. Ari minangka sanguna mah ngalah buah saninten lah. Nyalah mending mikir heula si peujit. Mun geus seueuh dahar kakara mikiran deui jimat. Jung harita Mang Ronyok nangtung. Tuluy leumpang muruk kacai tuluy si beungeut heula geus kitu mah leos init neangan buah salinten atawa bubuahan liana nu ngeunah di dahar. Lantaran najan kumaha bae oge ari barang dahar mah kudu komo ieu rek digawe ngala jimat Sero teh. Gancang ngacarita para mitra sadaya, panon poe geus luhur pisan. Panas meni moreret ari Mang Ronyok geus hasil ngaladahareun, malah meunang hayam leuweung hiji meunang jantung dua. Terus wae dijieun durukan sisi walungan hayam dibeuleum jantung dibubui. Buah saninten diduruk ngarah asak. Nu teu lagi geus nyaleuhak balang dahar bari ngajentul dina batu. Kayuhan ku tangkal kawung ditiungan ku angin leutik nu ngahiliwir. Puguh meni jongjon asa nikmat, henteu inget kana naon-naon. Mang Ronyok asa geus biasa jadi jalma leuweung nu tara nyorang pilemuran. Akhirna beuteung seueuh kop kana lodong nu pinuh ku cai meunang naheur. Regot nginum eureuleu teuram. Alhamdulillah. Seueuh beuteung deui na yeuh. Saterusna aing kudu mikiran ngala jimat yeuh. Sabab yakin anu ngaran si bulus kancana teh aya. Raja Sero ge pasti aya. Nagara Guharawa pasti aya sarta tempatna moal jauh ti dieu. Ayeuna kumaha carana aya ngarebut ieu jimat ti Sero nya. Huleng Mang Ronyok ngahulang deui uteukna muter mikir carana ngarebut jimat. Lantaran geus yakin ari mergasa Sero mah moal bisa da puguh hese newakna jeung langka kapanggihna. Lila-lila Mang Ronyok meunang akal. Aing teh manusia boga akal jeung pikiran. Rasakeun sia sakadang Sero direbut jimatna sia ku aing. Pasti hasil lah. Aing teh kudu parebut jeung cai Sero. Cukup ku ngagunakeun akal we. Cek Mang Ronyok terus nangtung. Gandeang leumpang ngajugjug ka sisi walungan rada hilir. Muru rungkun awi nu ngajajar di dinya. Teu lila oge terus nepi. Muaran awi nu laleutik nu ampir sarua jeung indung suku. Geus meunang terus dipotong-potong sarua-saruas lumayan rada loba. Meni numpuk para mitra sanggeus beres kabeh tuluy dibawa deui ka uru tadi. Dek diuk bangun tenang ruas teh dibeberes deui di rautan sarta dipapantes. Ngarah hasil nu dimaksud. Tuluy dibilang tetela teu kurang teh 30. Pasti hasil ye. Aing yakin Sero najan pinter oge lain ngagunakeun uteuk, tapi gagah jeung weduk ge teu boga pikiran jeung akal. Yo urang ngadu kapinteran sia jeung aing ye. Si Ronyok ye nu bakal ngarebut jimat sia deuleu, cek Mang Ronyok bari ngarawuluas. Terus dibawa ka hiji tempat nu peuting tadi dipake garlut ku Sero. Inya ngayang keneh tai Sero nu geus gararing kapoe.
hanyirna lain lumayan atuh batak segak jeung katur lengan, tapi Mang Ronyok teu malire nu kitu lantaran geus merod we hayang ngarebut jimat. Gek Cingogo terus ngalikeusih. Tetelah hanapeun taneuh, hanapeun nama taneuh terus dikali ku bedog, terus ruas-ruas teh para mitra. Di hiji-hiji dijajarkeun apikna keur diatur ngarah rata jeung taneuh. Bibir ruas jeung taneuh teh para mitra rata teu katempo aya liang. Malah mah terus dibeberes ngarah teu babari kapangi. Ruas ngajajar diatur rapih naker. Sakur nu loba tai sero nama dipasang ruas. Ari maksudna lamun sero keur parebut jimat, eta jimat bisa asup kana ruas tangtu ku sero moal kapangi. Kitu perhitungan Mang Ronyok. Tadi lagi geus beres Mang Ronyok meresihan bedog terus diasupkeun kana sarangkana. Kop sia rasakeun ilah pagawean aing ye. Teu kudu milu parebut sae marah aing mah rek lalajo we dinu buni. Pokona mah hasil we. Pira aku make kudu eleh ku sato barina oge. Ceuk Mang Ronyok bari rarat-reret harita teh. Nempuan pagaweanana bisi aya nu kurang beres. Bisi aya nu nyurigakeun. Nu akhirna sero teu daek ulin kadinya. Tapi tetela rapih para mitra. Ukur katempo busik meusan sarta liang ruas melewong. Ngajajar meunang ngatur tapi lamun peuting mah moal katempo komo ku sero mah moal boga pikiran. Sanggeus katimbang rengse Mang Ronyok ngaleos ninggalkeun eta tempat. Buru deui kaparan ti nyumputna gek diuk bangun tenang. Ku siwal ngaluarkeun dompetna tetela bako namah tereh beak. Paling tengan ukur sapoe deui ari daun kawungna maloba keneh. Palenyun udud tenang naker. Panon bari peureum beunta nararasakeun nikmatna udud bako mole. Kaayaan beuki lila beuki beurang. Hawa beuki panas bae. Panon poe geus ampir-ampiran manceran Mang Ronyok ngarasa tuluh. Lila-lila magoledag didinya repeureum terus sare ti beranaker. Dipepene ku hiliwirna angin leutik. Di hari ringan ku recetna sora manuk luhureun manehanana. Ari sora cai di walungan tetep seah. Kalah ka asa dipepene Mang Ronyok teh. Tibra sarena menikerek nyegrek teu malire kana naon-naon. Kacaturkeun sorena panon poe geus tunggang gunung. Hawa geus tiis deui matak seger jeung matak betah. Manuk jeung tongeret reang patemalan meuni baleger para mitra. Kulisik Mang Ronyok harita teh usik. Berai beunta terus hudang lalaunan. Panon kekereceman siga nu serab. Terus luak yeuk asa dina pangimpian sabab bet asa di sisi walungan, bet aya di sisi walungan. Akhirna mah sadar yen manehna teh keur ngalalana. Ret kana durukan geus pareum, ret kana lodong nu nanggeuh, kana batu terus ngareret kana keusik nu geus dipasang ruas teh. Oge kabeh tempat diteuteub lila naker. Tapi taya robahna tetep siga tadi. Da puguh taya nu ngaganggu, jalma sejen mah teu aya nu ngalanto kadinya. Sato leuweung teu aya kitu deui sero, beurang mah teu aya nu bijil sigana teh para mitra. Waktu saya para mitra deui